Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nan iya, nan iya. Sok tinggal kuaha geura. Iya nan, iya mah bahanyaan tadi murang kali aa. Tuh, Nya, tuh tinggal iya mah nan. Iya nya murang apa? kali aa bieu ka dieu. Bahanya enjing-enjing kene oge pas abi buka warung oge. Tuh, naon gitu emang aya nu kadaluarsa atawa naon? Henteu kan urang kali abi teh nu Tuh, coba belajar puasa, pan tuh. abi teh tos ngawartosan ka teh. Iya, nah terus Ari kumaha buka teh ieu siangan gitu tabu satuan atau tong pagi-pagi wae. mun ada sanes ku kitu kan abi tos nyarios ka aa. Warung abi mah cek abi oge jam 7 jam setengah 8 ge tos buka bade puasa bade henteu oge soalna naon pan ka dieu mah seueur anu ngisi pulsa nu Nya, mareser sabun terus anu naon aya anu beli voucher ka dieu mah jadi sanes dicalan nu ka dieu hungkul gitu maksud teh. Oh, Ariana maksudnya kumaha? nya kan karunya urang kali abi teh nu coba belajar puasa gitu Mun, pagi-pagi teh gitu. Nya heeh. kahoyong teh atuh buka teh engkewe gitu loh. Lohor ka ditu gitu jam 1 atau setengah 2-an gitu. Nya mun abi ge ari hoyongna mah kitu da ayeuna murang kali aa da ku abi oge diwartosan. Dek tong waka balanya wayah kieu si aya habis nyarekan. Teu kadon ceurik terus ieu geuningan nyatana itu kan can dimakan atuh masih utuh keneh ieu oge Nya. can dimakan. Maksudna teh gitu. Da Nya moal kemana nya bisa ukur ngawartosan keman tong dipasihan deui we kitu nya. ya maksudnya teh atau langsung gitu kan abi jadi rewas gitu maksudnya teh. Jadi ya teh sabaraha bieu teh. Hmm, jadi kumaha tuh aya Aing diuwihkeun deui kana atas. uikeun atusna deui. Nah, da murang kali menang namut. Aduh, Ih, suara kitu atuh. itu mah sok mah anu menang nganyuk hayang dibalikeun deui duitna.